قاضي الحاجات اللهم يا قاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naimun baina rajulaini iz atani al-hadith. Dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, wabil khusus kasalah saurang zuriat Rasul, nu teu asing deui di kalangan berbagai kalangan, terutama di kalangan-kalangan pengusaha. Leuwih-leuwih di kalangan preman. Nyaeta Al-Habib Abdur Razak khariqun lil adat. Mudah-mudahan ku kehadiranana anjeunna di tengah-tengah masjid ieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pinuh ku kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge ka Kiai Haji Jundan di Cikande, Provinsi Banten, lewat Tangerang seetik. Tungtung Tangerang lah. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Kalayan lungsur mana, lungsur gali, ibar mana nyampaikeun tausiah nakaulah. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun sakali deui mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para qori
Eta pesta asing deui Haji Mansuro terakhir Al-Ustaz Batul Wasi. Mudah-mudahan ku ayana dibacakeun Al-Qur'anul Karim urang bisa nuturkeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap para panitia penyelenggara PHBI yakni Isra wal Mi'raj junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dimulyakeun. Terutama Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Iskandar anu diwakili ku Bapak Kesra baheula mah kuarima jadi dina mental anu haju kurang mentalnya na. Alhamdulillahirabbil alamin hadir di tengah-tengah urang. Mudah-mudahan ku ayana nyana hadir di dieu mentalna jadi teger. Tambah semangat mentalna sehingga nyana ngadidik mentalna benar-benar terima setelah nyana teruji di Al-Istiqlaliyah. Dina wengi ieu alhamdulillahirabbil alamin acara tahunan nu biasana diselenggarakan sederhana khusus ku masyarakat Sukamantri selama aya almarhum Abah Kula. Kabelah dieuna kita diondang teu naon makin rada ngagedean ge nu hadirna ari konsumsi nama meota. Tapi lain teu maksud ngayakeun konsumsi lantaran konsumsina disundatan khusus dek ngajamu Habib Rozak doang tesana jangan bangun masjid nu mantak kajeun urang mah teu dahar ge Habib Rozak bae kena gupak habak. Alhamdulillahirabbil alamin nu padahal sim kuring mah geus direncanakeun khususna sim kuring umumna ahli Sukamantri lantaran geus ngundang dua mubaleg atuh moal nyarita moal mere tausiah. Tapi barang tadi diharewos saeutik nu kudu bae ya atuh berarti saeutik bae deui ya tuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu direncanakeun ku urang takziman wa takriman ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan nu dina bulan ieu bertepatan bulan Rajab aya hiji sejarah anu luar biasa. Lain bae di Indonesia bahkan di mancanegara peringatan Isra dikembangkeun, diramekeun. Di tengah-tengah ngaramekeun peringatan-peringatan Maulid, Isra jeung sajabana loba kelompok-kelompok anu mengkat mengantikeun kana Maulidan jeung Rajaban. Terutama di Indonesia ayeuna geus kadenge bae ku ceuli urang nu ngabid'ahkeun nu ngaharamkeun dengan berbagai alasan nu dikucurkeun ti Saudi Arabia ka dieu
Nah iyalah lumantak haju kula semangat na timbul deui yu urang Rajaban terdorong ku tegoran-tegoran masyarakat sebab kahareup bakalna ieu nu ngalarang perayaan Maulidan jeung Rajaban bakal nampak sebab geus dikondisikeun modalna ti Saudi Arabia melalui organisasi jeung partai. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu can nyaho kula moal kamere nyaho partai mana anu didanai ku Saudi Arabia nu di jerona ngaharamkeun jeung ngabidahkeun Maulidan jeung Rajaban ke bakal nampak. Mantak memeh eta nampak urang gedekeun sakaligus urang nyieun partai. Partaina lain P3, lain Golkar, lain PDI, lain PKB, Partai Muludan. Kan KPU-na gitu narima ya. Tutup. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama nuku kurarek disampaikan ke Bapak Bupati, rasa terima kasih anu mendalam. Walaupun di mata orang Cikupa Pak Ismet jore lantaran jalan gajrug-gajrugan. Di mata orang Mauk jore Pak Ismet lantaran jalana luar biasa hampir sarua jeung laut. Di mata orang Pabuaran Makomo datang ka dieu ge mun teu bari sahiber mah teu bisa. Tapi di mata orang Cilongok Ismet adalah Ismet. Jelek atau baik bupati kita yang telah memindahkan gardu. Jelek atau baik bupati kita yang pernah memindahkan gardu dengan cepat dari pojok sana ke sini. Pemindahannya kurang efektif. Naon sababna? Saat eta eueuh jalan alternatif nu itu jeung belum ada jalan ini. Jadi tergesa-gesa planningna diatur ku sekretarisna Amin Rais. Jadi kurang bagus. Barang jadi eta gardu di dinya tah pas pisan horeng pintu hek. Jadi lamun urang ningali pas lawang aya gardu atuh tidak etis, mending kuburan sekolah mah di dinya. Daripada gardu mah kuburan mah teu bahaya, paling ge jurig ieu mah pan ngabeledug. Mendingan jurig tanu kaluar, mending ngabeledug coba hayo. Mending jurig kan? Atuh emang potongan jurig kabeh. Nah, sekalian aya wakil bupati, saya pribadi panitia masjid Desa Sukamantri khususnya umumnya yang sangat peduli terhadap lingkungan di sini dengan pemindahan yang kurang efektif disadari bahwa ini adalah kesalahan kami. Tolong sampaikan ke Bapak Bupati pindahkeun deui. Gitu. Catet eta sebab kacamatna teu hadir sieun ye. Camat anyar teu hadir. Aya eueuh kan? Kemudian Kapolsek anyar teu hadir. Kemudian mana deui nu teu hadir? Ya dan Habil teu hadir walaupun jelas mah ai di luar mah aya. Aya kege muncul pas dahar pasti. Masalah sih. Masalah hanya kebetulan iya aya putusan Pak Bupati secara formil dicatat, direkam. Iya bukan suara saya, tapi suara masyarakat yang dikeluarkan melalui saya. Jadi sakali deui ka Pak Bupati lamun hayang langgeng jadi bupati nanya na. Teu kudu sabulan deui kudu pindah tanpa make oret-oret. Oret-oret eta permohonan cukup bae wakilna duaan namun teu disampaikan awas ngeuna.
Yang pertama. Yang kedua, sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang tanpa oret-oret, cuma sekedar bisik-bisik, permohonan jalan telah dilaksanakan secara optimal. Mulai dari naon gitu ngaranna pengurugan sampai pengerasan dan sekarang sudah di hot mix, dicor. Bahkan aya tambahan ka dieu barang pemborong nadek balik ke beja kakula Pak Kiai 2 hari lagi selesai. Saya mohon pamit bisi Pak Kiai keur eueuh. Ulah wakas kula can anggeus. Udah Pak Kiai udah selesai tinggal nunggu dicor kering. Enca, mana deui? Ieu pangecorkeun ka dinya. Sakjana tahu aja eueuh anggaranana, eueuh aya pangecorkeun. Sakjana tunggu ABT duit ABT-na jang ente, kuari mah tinggalkeun. LEDet dipangecorkeun gunana. Ya, tetap terima kasih nama atuh ka Pak Bupati jeung ka pelaksana. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Cek ulah aja bupati mah teu pantes jadi bupati. Teu pantes ja Pak Ismet mah, neulededeganana nya nama gubernur. Beneran ja? Le bupati mah rozak Pak, berozak. Kira mah kuduna jadi gubernur. Neuleuh tanjagna, kepinteranana jeung segala rupana nyana pas jadi gubernur. Entar sabenerna mah eta gubernur nu konde teh sakara. Ibatut mending ganti bae ku Pak Ismet. Lah kadengen ku atuh mah enak aja lu. Gua berapa miliar habisnya. Saya sebodoh salaria tuh lah. Eta kahiji. Nomor kedua malam ieu urang rek nyaritakeun ta'ajub. Ta'ajub eta lamun dina alfiyah mah disebutkeun idraku umurin goribah khafiyatis sabab. Manggihan perkara anu aneh anu samar can kanyahoan sabab. Heran cek bahasa urang mah, cek bahasa Arab mah ta'ajub. Barang asup ka dieu lembur Cilongok aya masjid nu sakieu megahna heran. Heran amat cenah teh masjid gede amat jeung megah can kanyahoan sababna. Ta eta ngaranna ta'ajub nu kos kitu. Barang geus nyaho mah sababna iza zahara sabab batalal ajab. Tanyakeun emang eta nyieun masjid gede kitu jeung mahal kitu nang ti mana modalna? Oh, lain nang ti sasaha. Modalna ieu eueuh nang ti pamarentahan. Bupati ge teh nyumbang. Camat henteu. Komo ka polsek henteu we bakana. Eueuh nu nyumbang. Emang diulah tanah ulah kukula. Pak Bupati geus gabisiki ka kula pertama neuk mere 500 juta untuk masjid jangan. Kula ulah terus terang. Pak Bupati mau urusan jalan bae ka bidang Pak Bupati, masih bidang kula. Oh, nyana ge henteu aya. Maka nyana urusan jalan. Kula urusan masjid. Jadi ieu hasil musyawarah masyarakat Kampung Cilongok. Setelah musyawarah kemudian dilaksanakeun, dipasrahkeun ka Gusti Allah. Kula nu Allah, masyarakat nu Allah, dititah ku Allah, nyanggakeun ka Allah. Wujudlah sampai saat ieu di 80% menelan biaya 4 miliar leuwih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jerona ieu masjid perlu diketahui 1000 meter. Jadi lamun arasuk ngajajar eta adalah muat 2000. Luhur berarti 2000, eta renggang berarti 4000 atas bawah, eta keur carita renggang. Jadi lamun dirapetkeun asup bangsa 5000. Lantaran lolobana emang sok hayang rarapet bae, mentak dirapetkeun. Lamun teu rapet teu bagus. Dari kitu. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ta'ajub. Barang-barang ningali aya jelema di tengah-tengah loba jelema, awewe loba aya we nu geulis hiji bae.
main serang luar biasa. Masya Allah. Ai itu si juri apa setan udah takjub garana. Ketika takjub aya babacaanna maca subhanallah. Munduran manggih nu geulik subhanallah walhamdulillah. Masya Allah. Tak eta paranti takjub. Lamun aya jelema naik motor kenceng jasa set melebihi kapasitas. Takjub teh garana. Subhanallah. Oh walhamdulillah. Tak eta paranti heran teh subhanallah. Setiap manggih nu aneh-aneh geus teh bacakeun naon? Subhanallah walhamdulillah. Eta lalagaan leutik mah dibacana. Tapi lamun ditimbang ke Kangjeng Nabi kalimatani khafifatani. Dua kalimat enteng ala lisan dibacana subhanallah walhamdulillah tapi saqilatani fil mizan. Berat ditimbangna. Lamun ditimbang dunia sabelah jeung subhanallah walhamdulillah sabelah beratan subhanallah walhamdulillah. Lain lalagaan. Nu mantap ku berat-beratna tilok dibaca. Berat. Mulai kuari mun manggih nu aneh baca subhanallah walhamdulillah. Hiji. Gitu bae guys, lamun urang manggih nu aneh naon bae? Subhanallah walhamdulillah. Anta kaya kiai naik angkot. Orang naik angkot ku hareup-hareup jeung si mbak makarok mini. Aneh kan bagi kiai mah, cek nyana subhanallah. Cak nu saurang alhamdulillah. Teu salah eta ngan salah nerapkeun. Teu salah ngan salah nerapkeun. Ai dinu kitu-kitu teh mah tulah alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi telah pulang si Mbak rahmatullah. Nailah subhanallah. Lumantak lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi tilu ku subhanallah. Sebab ayat 10 keajaiban di Kangjeng Nabi nu teu pernah aya di salian Kangjeng Nabi. Anu dinazomkeun ku Syekh Nawawi lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad minhu dawaku falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yurazilluhu fi samti zufatani dan selanjutnya deuh mun ku urang dihartikeun saeutik bae lam yahtalim qattu Kangjeng Nabi teu pernah ngimpi baseuh teu pernah ngimpi jima teu pernah Kangjeng Nabi mah maksum Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah ngimpi jima Kangjeng Nabi mah oh komusna urang mah aya ngimpi jima malah lamun teh mah resepnya saka awewe sok nanya ka kiai kok ulah dia nu nanya kiai aya jampe naon karanti ngimpi siap nanya ke nu kitu aduh sopan biasa murid nanya ke hayang ngimpi ka Habib Rojak bae eta mah tapi aya babacaan ditulis urang wasyamsi wa duhaha wal laili wasyamsi wa duhaha wal laili wal qamari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza taraha hiji tah sakitu bae tulisna ditulis di handapna ditulis wattini wa zaituni wa turi sinina terus tulis di handapna walaili idza yaghsha bangsa lail-lail gitu tah walaili idza yaghsha di handapna tah nu moal dibere nu di handapna eta nu mahalna tah tulis we ku urang di leungeun atawa dina kertas urang bacakeun urang hayang ngimpi jeung saha ya Allah ya Rabbi mari saha jadi bupati henteu nya namanya ngimpi wae jeung aing tiupkeun foteun dan handapun anggal beuh ujianna ngan moal didikeun ilmu-ilmu kos kitu mah moal kajen kumaha ge
geus dipasrahkeun kabeh ka Habib Rozak. Kanjeng Nabi teu pernah ngimpi jima. Lam yasalim qatu tahamut lakon abadat sapanjangna masa. Wa matasa aba aslan fi madaz zamadi. Teu pernah helai Kanjeng Nabi mah. Sugan Kanjeng Nabi kaciri, wah, teu pernah. Teu pernah hamuai Kanjeng Nabi mah tina salawat samasa teu pernah wae kajen kukumaha ge. Urang mah urang dek dieu. Nundutan, wah. Kanjeng Nabi tanya. Numantak patut dibacakan subhanallah. Minhu dawabu falam tahrub. Ka Kanjeng Nabi satu hewan teu pernah ngejat lumpat teu pernah. Kanjeng Nabi panggih jeung mau mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng pendak sareng gajah mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng panggih jeung ucing mendak assalamualaikum ya Rasulullah. Coba Haji Pendi mun kapanggih jeung meng. Dijauh kene Gus. Oh. Sebab naon ucing ge nyahoeun, Haji Pendi sok netrok aing caknya. Minhu dawabu alam tahu wa ma waqa'at zubabatun teu pernah kaentepan ku sireum, teu pernah kaentepan ku laleur, teu pernah kaentepan ku piteu, teu pernah kaentepan ku rambetu. Nu sok nyakitkeun naon? Nyamuk teu pernah. Teu pernah Kanjeng Nabi mah teu daekeun atuh bangsa nyamuk laleur lantaran Kanjeng mah diciptakeun tina nur Allah. Neuk kumaha nyakita tuh. Nek kumahanya tuh tak moal bisa. Eueuh Kanjeng Nabi katerapan kulaleur kaentepan kulaleur teu aya Kanjeng Nabi mah. Lantaran laleur daek eunteup sape kanu babauan. Di jero awak urang aya nu bau. Leung lalaki mah nu awewe mah 2 kali bauna. Nu mentak loba laleur. Tuh, Masya Allah. Nah iyalah, nu mantap patut ka Kanjeng Nabi mas subhanallah. Masya Allah. Bi khalqihi ka'amamin. Pungkur Kanjeng Nabi sami sareng payun. Kanjeng Nabi mah teu kedah ningali kieu ka pangker teh, da katingali ku Kanjeng mah aya saha di tukang teh apaleun. Ini mangsa Kanjeng Nabi keur salat berjamaah aya Abu Hurairah sumping. Abu Hurairah teh kurang ngajajarna kurang lempeng. Cak Kanjeng Nabi, "Hai Abu Hurairah, di hareup aya nu lawong." Asup ka nyahoan ku Kanjeng Nabi. Masya Allah. Asup Abu Hurairah, jajaran nu tukang masih kurang lempeng. Jajaran setelah Abu Hurairah lempengkeun. Masya Allah. Nu batal Kanjeng Nabi mah subhanallah. Bi khalqihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Wala yurazilluhu isamsi zufatani Kanjeng di mana mapah kasorot ku sinar panon poe eueuh kalangkangan. Naon nu dik di kalangkangan da Kanjeng mah nur. Eleh nur panon poe ku nur Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Kanjeng Nabi. Wa qalbuhu lam yanam. Hatena teu pernah sare, teu pernah kulem wal ainu qad laisat padahal mata mah rajin nundutan. Kanjeng ge aya nundutan mah biasa, da Kanjeng ge basarun tapi walaisa kal basar. Beda jeung manusia biasa. Nu mancak lagu nundutan we kulem bae Kanjeng Nabi. Tapi sanajan soca ieu kulem, soca ieu nundutan, manahna teu pernah nundutan. Apaleun bae. Urang mah sabalikna, mata beunta molotot, hate molor. Maka Kanjeng mas subhanallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura asruhu. Teu pernah katingali tapak Kanjeng kahampangan, Kanjeng kaberatan teh muka bumi teh beres kaberatan beres kahampangan nutup deui. Teu pernah sejarah eueuh sejarahna Kanjeng tilas kaberatan sareng kahampanganna katingali eueuh ti dituna Kanjeng mah maksum. Tanyakeun ka si Musodek. Ternyata kan ngaku Nabi, coba modal apa henteu? Asana sok gede kieu bisa. Nah, lamun aya jelema anu ngaku Nabi, heukeun ku urang, heukeun. Kan dia cak urang sia. Yang ngaku Nabi bener, ngising coba sia. Aya tayan lo. Memastikan aya tayan, teu percaya aing mah gitu. Panya, aya Nabi ngising. Oh, di ditu na wali ge jarang ngising atuh komo Nabi.
Masya Allah. Kanjeng Nabi mas subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Indah kanjeng Nabi. Katsahu qad alata kauman iza jalasu. Di mana cali kanjeng Nabi yuno ngaluhuran di balerea. Mun aya deui nu leuwih luhur deui kanjeng, tapi stabil kanjeng. Di mana cali teh pangluhurna bae. Subhanallah. Katsahu qad alata kauman iza jalasu. Indal wiladati sik ya zabi muhtatani kanjeng begitu bro ke alam dunia parantos disepitan langsung ku Gusti Allah subhanahu iyalah subhanahu numantak dina Al-Quran dijelaskan subhanalladzi asra maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun di abdihi ka hambana nu ngaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailati peuting geus dicaritakeun ta'ajub aneh nu mantak dina Al-Qur'an ge make bahasa subhanallazi lazi sote isim mausul isina masdukna da allazi teh isim mausul min syagil umum geus aya masdukna adalah kanjeng Nabi Allah subhanallazi sarua jeung subhanallah maha suci Allah nu parantos ngaberangkatkeun ka seorang hambana zahiran wa batinan awak jeung jasadna awak jasad jeung ruhna diberangkatkeun ku Gusti Allah ti peuting berangkatna ka mana ti mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wajib urang kudu percaya lantaran eta nas Al-Qur'an mun di lingkungan ieu di luarin ieu di mana bae aya nu teu percaya ka lemah pulang anting jadi bae 5 tanya deui ku pengen bari sabaraha 5 naik deui 5 ge ulah moal kuat teuy kudu sabaraha tuh pokona mah tadi diskon deui lah diskon deui duh jakang jeung isina tuh ih ulang balik bae bogeus 5 atuh sabaraha moal amal 5 geus sakieu mah geus pasrah bae henteu teh kanjeng Nabi mah balik deui moal teh kanjeng Nabi Muhammad isi di balik deui mah lantaran teh kanjeng cek Gusti kieu cenah 050 dikurangi menjadi 5 ngan umat kanjeng Nabi mah bi asri amsalihah hiji dibayar 10 berarti 5 kali 10 50 geus 5 sarua jeung 50 geus lah kusa kajian kukuman kan diterima bae. Mau kuatin sih ge coba ge di Cikupa di pondok bakal loba ge nutu salat. Mainnya ge coba ge. Bener. Kuari aduh Allah ya Rabbi. Gusti. Tas asar lain di majlis asar naga henteu. Kapuri berduyun-duyun. Barang ditanya di puri asar jam 5. Sia geus salat. Henteu. Kurang mana tuh sia? Pondok. Ya bener ya kanjeng Nabi Musa nyawa. Wah saya jeung Haji Pendi. Atuh tadi bareng tadi jeung Haji Pendi teh salat. Ya. 5 dia teu kuat Gusti Allah. Tapi urang mah alhamdulillahirabbil alamin lah urang kuari boga oleh-oleh Isra Mi'raj hasilna salat 5 waktu. Masih seperempat jam. Ke jam 12. Begitu datang kanjeng langsung kanjeng salib di batu lamun pernah ke Mekah kabayang Masjidil Haram Maulid Nabi Babus Salam ieu di dia aya batu calik kanjeng di dinya subuh insyaallah begitu calik cak pikiran kanjeng aing titah nyampikeun Isra Mi'raj berikut oleh-olehna salat sedengkeun ieu nu iman saeutikan asana moal percayain aing berangkat ke Masjidil Haram terus naik ke Sidratil Muntaha kemudian dengan 2 jam asana lah moal percayain keur ngalamun kitu jo Abu Jahal CS mad kernaon mad pugu ieu itu aya anu dilamun bangun pusing amat bad nyeta eta wajalaka deui ilaihi calik diuk itulah calik diuk Abu Jahal gigireun kanjeng nanya
Kongan puyang nama sih aya naon sih? Ih, pugu tadi kula betes diisrokeun ku Gusti. Isra? Minaina? Di mana? Ila ain ka mana? Di dieu di Masjidil Haram teh ka Masjidil Aqsa. Aju di Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratul Muntaha. Maneh diisrokeun peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, kemudian naik ka luhur langit, haji subuh-subuh kuari geus aya di dieu. Berani teu ngomong kos kitu kama hadastani ilaya lamun ka kula naon kitu karena ngundang umat sekitar Mekah ieu. Ayo eta Abu Jahal giat luar biasa. Ya Bani Sakit, ya Bani Lu'ay, ya Bani Ka'ab. Talau kadarieu. Aya nu edan ngomong ya. Kada oh, darata, gog. Geus darariuk kabeh. Simpul, aya nu geus nundutan segala. Geus nelanjem segala. Cek Abu Jahal, mad, jelema geus loba. Caritakeun kumaha hadis kama haddastani. Caritakeun sakumaha nu kumaha caritakeun ka kaula. Aya, caritakeun. Kangjeng tina batu langsung tatih. Dulur-dulur wahai Bani Ka'ab, kaum-kaum Quraisy nu aya di dieu nu haladir di dieu, kaula tadi peting kasih isrokeun ku Gusti Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kula naik ka Sidratul Muntaha, kemudian kubailal fajri kula geus aya di dieu. Eta urang Mekah aya nu kieu bae. Ada Muhammad Isra aya nu kieu bae ya. Percaya eta berbagai tingkah manusia saat eta Kangjeng Nabi nyeri luar biasa. Nyeri Kangjeng Nabi, ieu teh kan rasul, ieu teh dibere wahyu, tapi ketika dakwah teu langsung gegeraan ditarima ku jelema. Nu mantap urang ge lamun dakwah teh tenang wae, kajen. Encan ditita balik pak ulah kabalik heulanan. Terus bae heulanan. Urang mah encan dibadugan, encan ditimpugan, encan diciduhan, encan dihina, kakarak aya nu ngomong kieu doang. Tersepen kala jelema ngadengekeun sia. Terus umaha momal deui ya. Ulah kitu ai dakwah mah terus. Meresep teu resep sabada sia. Yang penting aing mah nyampaikeun. Kitu kuduna. Kakarak mantep Kangjeng Nabi kan gitu. Sanggeusna teu percayaeun teh. Ayeuna mah kieu lah, Ahmad. Cek Abu Jahal jeung tokoh-tokoh nu sajana muncul Mut'im bin Adai. Cek Mut'im bin Adai aing mah memeh kajadian ieu mah ieu. Berita-berita maneh teh ieu henteu sabaraha, teu percaya mah teu percaya bae ngan teu sabaraha, tapi kajadian ieu mah waduh aing mah geus luar biasa teu percayana ge, teu percayana deui. Cak Mut'im bin Adai nu mantak langsung Mut'im teu kebal paeh kafir. Teu percayain dah. Abu Jahal nanya ke Abu Bakar, mana percaya? Cek Abu Bakar leuwih ti ieu tentang khabaris sama berita-berita langit. Leuwih ti ieu ba'idun min hada. Kula percaya. Leuwih tibatan ieu ge percaya kula mah. Tah nu mantak Abu Bakar boga gelar Siddiq. Lantaran batur can kahartieun nya mah geus ngeubenerkeun. Nu matak riweuh atuh lantaran di luar konstatir, di luar jangkauan manusia. Khariqun lil adat, teu kahartieun harita Kangjeng Nabi ngalalakon ka ditu, teu kahartieun dibenerkeun ku Sayyidina Abu Bakar. Sekitar Mekah 99,9 teu percaya. Nu matak dijejeleh Kangjeng Nabi, dijejeleh Abu Bakar. Percis kos dijejelehna Gus Dur kuari. Gus Dur dijejeleh lantaran teu kaharti, tenang we Gus Dur. Gus, di Lampung ada yang ngaku Nabi. Ya gak apa-apa. Eta ku enteng ngomong. Nanti juga ada lagi. Kalem be, Gus Dur. Gus, sholat diterjemah boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Diterjemah daripada enggak sholat. Eta kan jawaban teu ilmiah, eta cek budak kuari mah. Teu ilmiah, eta jawaban padu. Tapi jadi tantangan besar. Tapi kalem bae. Tuaratang kiai ke imah Gus Dur kabeh tentang sholat diterjemah. Gus Dur teh
buka dulu itu kitabnya di Gus Dur teh. Coba diusul fikih, dipikir-pikir. Yang jelas Gus, enggak asal kalau diterjemah. Kan salat itu dari Allah. Shollu kama ra'aitumuni usolli kata Kanjeng Nabi. Berarti kan harus sesuai bacaan-bacaannya juga. Iya, bagi yang bisa, bagi yang enggak bisa kan terjemah ya enggak apa-apa. Jago Gus Dur. Jago Gus Dur mah gitu. Mun aya Cina asup Islam kuarieu. Can maca Quran can bisa. Pan eta salatna make terjemah. Atawa lamun mau terjemah cicing salobana Fatihah bae atawa maca bacaan salian Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba. Ji atuh Gus Dur teh ya. Gus Dur. Hartina loba nu teu kahartina tah seperti eta Abu Bakar Siddiq ngabenerkeun Kangjeng Nabi teu kaharti tah. Tapi terus Kangjeng Nabi didesak ku manusia saat eta. Mat, kuari kieu lah. Lamun bener-bener maneh ka Masjidil Aqsa, keun heula ka luhur langit mah. Kuari hayang nyaho heula Masjidil Aqsa ka gigireun belah ditun aya naon, gigireun belah dieuna aya naon, lawang Masjidil Aqsa aya sabaraha, jarak di Masjidil Aqsa ka gunung sabaraha. Ayo. Ditataan ku Kangjeng Nabi. Belah kiri Masjidil Aqsa aya tangkal korma, belah kanan kitu kene hareupna kitu kene belah tukang disipatan. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa gunung kira-kira sekian meter. Lawang cek manusia cek masyarakat lawangna eta tara coba. Lawangna dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 lantaran henteu konsentrasi kan Kangjeng waktu diisrokeun teh teu ngitungan lawang kan. Hitung pan, orang kalau menganjang pan dilok hitungan lawang. Ilok atuh malah lawang hareup teu nyaho. Lolobana lawang tukang kan. Ai arosok manyarahoan pugu. Tah, Kangjeng kebingungan dirinya. Masya Allah, cak Kangjeng subhanallah, subhanallah. Wah, asana teter ya. Lawang pan teu nyaho. Sedeket didesak sabaraha lawangna. Ayo cepat. Masya Allah kersaning Gusti Masjidil Haram ku Gusti Allah Masjidil Aqsa ku Gusti Allah dideketkeun di payuneun Kangjeng. Allah karim. Kangjeng bungahna luar biasa. Cak Kangjeng lawang Masjidil Aqsa belah kanan 1 2 3, belah hareup 1 2 3, belah kiri 1 2 3, kemudian belah anuna aya dihitung kabeh persis atuh kadeuleuh jigana. Cak anu geus ka Masjidil Aqsa ya bener cerita Muhammad. Ih, bener jasa sama temis selesai 3 acat. Masya Allah, didelekeun masjid. Atuh ulah-ulah Masjidil Aqsa dikahareukeun Kangjeng Nabi ge sakicep atuh ka Masjidil Aqsa. Ti Masjidil Aqsa kaluhur sakicep pun cara sakicep mah. Tuh babari ulah sagede Kangjeng. Waliullah kuari, ieu mah kuari teu kudu baheula kuari. Masih loba keneh. Anu dideket-deketkeun ku Gusti disebut ilmu poi. Aya inget waktu almarhum Abah kula Muriang parah luar biasa. Kemudian aya Habib Toha almarhum datang ngendong. Cek Habib Toha, saya akan buatkan obat. Habib bahkan teu puguh nyeun obatna nya. Apa Habib obatnya kecap. Habib Toha tuh kecap. Sama apa namanya kecap sama cuka, cuman harus pakai jeruk nipis. Nih jeruk nipisna zaman ya Bang Haji Singi nyahoeun meureun jeruk ka Tanabang ka Serang kabeh neangan jeruk nipis saat eta sulit jeruk nipis. Hese lah jeruk nipis. Di teangan Serang, Pandeglang, Tangerang ka Jakarta eueuh tah harita jeruk nipis dikerahkeun santri. Kunaon tuh ya besok aja cek Habib Tuhan teh besok bener tas subuh teh mawa 3 eta jeruk nipis masih keneh nyak selakan ken. Naonna kana? Getahna aya daunan hiji dibawa. Nih, yang kemarin obat tinggal digituin aja jeruk nipisnya. Ini Bib dari mana? Ana dari Irak katanya. Sanggeunahna teh ngomong dari Irak. Wallahu a'lam di mana nu jelas bener dideketkeun tangkal jeruk nipis teh cokot diramu punyana sahiji kecap sabotol kemudian dicukahan di jeruk nipisan dibaca-bacaan punyana minum nih
Kalau habis ente sembuh, kalau gak sembuh ya mati kan. Macam-macam Habib itu emang kaki itu potongan Habib mah. Tiba heula. Unik Habib mah emang. Ya nama kudu di museum kan emang. Diinum cak almarhum lak bari ucapan gua Habib Toha. Masya Allah dengan cepat eta asma hilang. Ya Allah ya Rabbi. Terus jalan memang ngagodaan bae Toha mah ka Abah teh ngagodaan ya cager. Alhasil cager bae ngendong deui. Barang ngendong deui peuting teh peuting. Nyana lila di masjid, Abah mengaji di majelis. Balik di masjid mawa korma. Saat eta lain cara kuari hese korma. Karena bawa korma tuh. Dari mana Bim? Sebentar ana lari ke Mekah dulu. Coba eta deket jangan Mekah. Ya Allah, ya Rabbi. Habib Abbas siapa Habib Abbas? Habib Abbas mau naik sepeda baik. Nah, bari terus berojak naik sepeda. Ngan bedana Habib Abbas mah sepedana tilok di kompak-kompaknya nama. Endahan dibengker bae kana mah. Make karet. Habib Abbas almarhum, almaghfurlah. Nah, ceritanya diajak ziarah ku Habib Toha, Habib Alwi, kabehan ke arah ya Habib Ahmad. Bib, kita ziarah kemana? Keluar Batang. Duluan aja ke sono. Enggak, kita bareng-bareng. Habib kan senang bareng-bareng. Enggak, ini lagi repot dulu. Udah kita bareng-bareng ke sono. Kan zaman naik mobil Austin kan. Duluan, ntar saya nyusul pakai sepeda. Mana bisa pakai sepeda bareng. Iya tuh udah situ naik mobil saya naik sepeda kita balap yuk. Iya udah balap ya. Eta mobil eleh. Mobil eleh set. Maju. Eleh mobil seperti Allah. Aduh salah Habib Abbas lain letik-letik jelema. Tah karar itu. Nu mantak sing ada Habib masih ada. Ya Allah ya Rabbi. Iji bangsa Habib Abbas diajak ka ditu ka mana ka Banten. Gua Habib Alwi, kita ke Banten. Enggak. Enggak gitu sama-sama, cuman pengen dihadiahin sama Habib. Naik apa? Ya naik opet katanya. Ada perempuannya. Banyak atuh ya, banyak juga saudara-saudara kita. Kagak. Udah duluan aja ntar saya nungguin juga dari Banten. Naik apa? Ya naik sepeda saya. Geus lae cerita nanti heula naik oplet. Habib Abbas bakar kerek we di Banten. Itu darah rata. Ini Habib Abbas berada di sini. Beb, bangun. Lama amat sih. Masya Allah. Etalah Habib eta. Lain Habib bae. Sahabat lo geus diangkat jadi wali. Banten dideketkeun Salengkah. Di Mekah Salengkah. Numantak besi di Cikupa aya nu teu Jumat ulah diantepkeun. Rantai. Ditanya siapa Jumat? Aing mah di Mekah buku Jumatna. Cabok. Nailah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus mengarah kana kesucian batin. Tentuna Kangjeng Nabi diusulkeun ka Allah hirup-hirup, dilangsungkeun ka Gusti Allah henteu sembarangan. Di samping maksum boga kaajaiban nu tadi lam yahtalim qatuto, horeng Kangjeng Nabi mah awakna jeung ruhna teh suci. Lamun urang nyaritakeun awak urang jeung ruh beda. Ruh mah diciptakeun ti heula di alam arwah, urang mah terbuat tina taneuh pandeuri. Setelah urang diciptakeun dina rahmi ibu, kemudian ruh dicokot nu urang diasupkeun. Nah ieu roh nu aya di awak urang tersiksa di jero awak urang selama awak urang ieu pinuh ku nafsu. Maka roh sebenarnya mah henteu betaheun di jero awak urang eta. Nah ieulah urang lamun nyaritakeun kesucian selanjutna lain saeutik waktu. Nu jelas roh urang bakal kaluar ti awak urang bakal kembali deui ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awak urang nama dikubur tapi sepak terjang selama hirup urang ialah anu bakal dihisab. Mangka sing hade nah mengarah kana kesucian Kangjeng teh gambaran, Kangjeng teh mirah, Kangjeng teh kaca. Urang selaku umatna nu geus dijelaskeun ku Kangjeng al ulama warasatul anbiya. Nah ieu terus warasah-warasahna teh anu suci zahir jeung batinna. Cara nyucikeun batinna ieu aya metode, aya cara tersendiri.
digambar awak urang teh ku guru urang, panyakit-panyakit tadi dikanyahokeun, dek belah mana heula nu diomean panyakit sehingga suci, tidak penyakit, lamun geus suci penyakit batinna urang bakal hampang awak urang, lempang teh hampang. Lantaran nu gerak lain awak perasaan roh urang salat lain awak nu perasaan salat tapi roh. Kurang ngomong nu boga perasaan ngomong roh, zikir roh, lempang roh, nu mantak engke aya cak Gusti hayang cepet apa hayang lambat ditawaran ku Gusti Allah. Lantaran roh mah bisa apung-apung. Tah, tinggal urang nyaritakeun eta ye, beuki penting ye, mantap ye. Sugan teh balik urang haliber kabeh. Insyaallah asana ye balik bakal haliber lantaran berkat. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang ngahiji penceramah awal nyaritakeun hidayah, taufik jeung iman. Penceramah kedua Habib Rozak nyaritakeun carita asup ka sorga. Kula nyaritakeun perjalanan rek asup ka sorga. Perjalanan hirup urang kudu didasari ku taufik iman, taufik jeung hidayah. Kemudian melalui kesucian di akhirat orang bakal babarengan asup ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu urang ngahiji lantaran eueuh hartina papisah jeung paberencay. Kasalahan-kasalahan biasa manusia mah, tapi ulah dikembang biakeun. Ieu urang batasi kesalahan baik pribadi maupun urang jeung babaturan jeung tetangga, urang silih hampurakeun abeh urang maot, malakal mautna kasep di akhirat da urang babarengan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pas jam 12 alhamdulillahirabbil alamin. Urayan ti awal tepi ka akhir baik kula maupun lain kula, baik eta ketua panitia maupun wakil Bapak Bupati, urang hampurakeun kabehnya kasalahan-kasalahannana hampurakeun, urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah Isra Mi'raj sangat cukup mentak kula mah ieu ngadoa hungkul. Ngan eta aya kenang-kenangan dedeleuan di Uzbekistan. Jadi eta di Uzbek mah Masya Allah, begitu berangkat ti dieu ke Malaysia, ti Malaysia ke Uzbekistan Tashkent, turun subuh, salat subuh, kemudian keluar ti bandara. Masya Allah, cuacana sejuk, jelemana garelis, karasep, neule urang Uzbek haju neuleurus di Gusti, manting, asa kumaha gitu. Tapi anu paling berkesan lain masalah etana, nu sangat berkesan kebersihanana. Anu anggapan simkuring mah bersih teh cuma di bandara, tapi ternyata begitu di bandara langsung Bukhara. Sepanjang jalan sugan manggih kuntung, sugan manggih kalakai, sugan manggih sampah-sampah. Hating cek urang Pandeglang. Datang ke Bukhara sangat bersih luar biasa. Begitu pula datang ke Samarkand bersih. Ulang deui ka Tashkent ibu kota Uzbekistan. Ngendong sapeting bersihna luar biasa. Jadi keur makarasep garelis bersih, bayangkeun. Barang datang ke Kabupaten Tangerang, tanggung jawab BH. Sampah ambalaya. Masya Allah. Eta kotoran-kotoran sampah sakumaha tadi caritakeun geus bajalan teu beres.
jembatan deui ngararedeng nu nangtung. Atuh rubuh. Ieu sampah pohara biasa di Kabupaten Tangerang mah. Isin urang lamun kadatangan ke Uzbekistan. Salah sahiji anggota ziarah aya nu muriang. Tertinggalannya di Bukhara, tertinggalannya di Samarkand, kemudian ku hari cager diantar ku dokterna dulur paweha ku hari geus aya di Malaysia diantar ku dokterna jeung ku gaidna ku hari geus aya di Malaysia isuk bakal datang ke Jakarta kayak insyaallah bakal datang ka dieu. Kula mikiran bae lain mikiran ngomong mah Inggris gampang guys lah. Maksudnya kula ge di itu bahasa Inggris beja. Asal kiai dar yes. Kiai makan yes. Kiai eat yes yes. Kiai mayar no. Dahar oke, okay. Bayar no. Eta menang di saja na Ki Guru Rusdi. Ya da bisa da sakitu doang Inggris. Tah, ieu lamun kadatang ka dieu ka Cilongok. Makana nyana endek datang ka dieu. Ka Cilongok endek. Dokterna jeung gaida deuk datang ka dieu. Barang neuleuh di Cilongok ieu kari limbah sairung. Sampah liput datang. Pada mikiran mah isi dia sebenarnya, tapi gak geus kieu kaayaanana. Eueuh tajara acara-acara kieu teh bangsa. Jadi urang keur ngarokok ge kos di Singapura kitu ditungguan bae tukang sapu. Asal geusan bae balangkeun cokot kunyana asupkeun. Eta geus budaya. Eta lah nu paling terkesan di Uzbekistan. Masya Allah. Tapi barang diamati ku kaula melalui pengamatan ahli sufi, ngabersihan sampah zahir mah kecil, tetapi nu paling sulit adalah lamun di otak urang aya limbah jeung sampah. Sampah ieu mah babari di sapuanana, sampah zahir mah babari di pelna, sampah zahir mah babari di beuleumna. Instruksikan ku lurah, instruksikan ku camat, instruksikan ku bupati, kecil. Tanpa instruksi, jelema nu peduli geus bebersih sorangan zahir, tapi lamun aya sampah di otak, lamun aya limbah di otak, leuwih-leuwih lamun pejabat berlimbah otakna, naudzubillah min dzalik. Cak pejabat biasa, pejabat mah aya sampahan, ieu kiai sampah mah lulu. Ingin nu tadi ceramah wallahu alam ta otakna. Maksudnya bersih apa ya sampahan. Tapi ayeuna mimik nama ya setengah lah. Yes. Micelan sampah nu aya di otak, micelan limbah nu aya di otak paling sulit. Ulah sima neuleuh sorban, ulah sima neuleuh udeng-udeng. Ulah sima neuleuh jubah. Sebab ku ari mah jelema berjubah ternyata preman. Udang-udangna gede luar biasa, ban Vespa mah eleh. Tapi kadang-kadang menta-menta kan nyana ka bupati, menta-menta kan nyana ka pemerintah. Ieu kan lu kitu ngaranna ngeres otakna, sampah malulu. Ta justru melalui acara Isra wal Mi'raj, yu urang bersihan sampah zahir, sampah batin. Urang selaku ustad, urang selaku kiai, yu urang babarengan bersihan sampah nu aya di otak urang. Urang jadi santri, yu urang bersihan, urang jadi pejabat, yu urang bersihan. Lamun kiai, ustad, santri, pejabat kabeh bersih otakna sampahan, negara Indonesia bakal ngelehkeun Uzbekistan, bakal negara Indonesia ngelehkeun Singapura, negara Indonesia ngelehkeun Amerika. Indonesia mah kaya raya. Di palingan bae ge kuari, kaya kene kok mun di palingan. Mantak aya kula di jero hate cita-cita yang jadi presiden aya seutik. Tapi wakilna WH.
lamun lain we hambung misalnya cenah ieu mah wakilna Rusdi we teu hayang aing teu hayang geus nyaho jadaekna aing mah cenah Haji Masuri we leuwih teu hayang cenah ieu mah Haji Bahri we wah berkat beak kabeh bong aing mah WH daek mun WH jadi wakil apa masalah oh jangan begitu cenah cek WH saya aja jadi presiden oh tidak sebab pinteran aing nya na tuh nanti dikembangkan doang. Nah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi lahir di Mekah, diutus di Mekah, sateu acan diberangkatkeun hijrah ka Madinah, Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kangjeng Nabi Isra Mi'raj teh ayatna geus jelas dibaca tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Budak letik maca pertengahan maca kolot maca. Memang bagus dibaca urang hartikeun. Tetapi nu sabenerna Kangjeng Nabi diisrokeun teh ieu otakna geus eueuh sampahan. Eueuh limbahan, hatena bening murni bersih. Lamun Kangjeng Nabi diisrokeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ku bersihna luar biasa ku herangna ceples eueuhna naonan Kangjeng Nabi hiji we di jero qalbuna Allah di jero otakna Allah eueuh limbahan eueuh sampahan hiber Kangjeng Nabi di luar alam nu ieu asup nyulusup ka alam cahaya Kangjeng Nabi bahkan galeuwihan batan alam cahaya moal kaharti ku adat akal anu teu terbuka Yahudi Nasrani kafir-kafir tetepieun iyalah Kangjeng Nabi ku murnina ku bersina eueuh limbahan eueuh sampahan kalbu jeung otakna Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu lamun Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu urang sebagai umatna apakah bisa atuh bisa urang ge sarua kaluar ti alam nu ieu kaluar ti alam nu ieu plek ka mana cenah kiai ka WC bisa keluar ti alam ieu alam dedelean nu ieu ditinggalkeun alam dedengean nu ieu ditinggalkeun alam aambean nu ieu ditinggalkeun lamun urang geus bisa keluar ti alam nu eta urang ge bakal bisa Isra cara Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi geus Isra bisa Mi'raj atuh urang ge bisa Mi'raj asar urang geus keluar ti alam nu ieu carana kumaha cenah kiai limbahna jeung sampahna ulah aya di dieu coba cenah kiai kumaha carana lamun urang hayang jadi presiden ulah aya coplokkeun mun urang hayang jadi sugih jelema sugih coplokkeun lamun urang hayang jadi kiai ge sarua ondo coplokkeun ulah sok hayang jadi kiai mun hayang jadi kiai lamun teu dihormat we marah kieu bloon teh geus kitu teh coplokkeun kahayang urang mun hayang ka nu geulis ulah cenah nu jore be leuwih parah ulah ulah hayangna hiji be Allah atuh lamun ka Allah doang mah hese sote cak anu teu mondok nu mantak nu sakola mah jauh ka Allah lantaran asal dibere be Allah doang hese tapi lamun nu masantren geus bararisa ka Allah doang nya buktina nu malah santren mah jadi caki pudoli ge nu pinter nu sugih sakola asal ideot be mondok mantep eta kos kitu teh geus eta teh geus tanpa modal loba jasa di pondok pesantren Assalamualaikum Waalaikumsalam kamana ya kula mah cenah kiai neuk mondok ku Bang Kiai bae Abah aya kene emak aya kene aju ieu mah kumaha kiai bae cenah ieu mah deuk dahar deuk henteu kumaha kiai bae ya bagus si budak ge sakedeung deui ku aya yang dikubur sia ieu
Ya, deka Allah bae teh kudu boga ilmu. Ilmu nu deka Allah bae lain babari. Jadi aya ilmu-ilmuna, urang boga presiden ku ari pinter. Nu matak dijadikeun presiden ge teh ku pinter, tapi encan karasa ku urang politik jeung perekonomianana. Mantak urang teh neuleuh kapinteranana mah oke, tapi can karasa. Lamun jelema pinter tapi can aya mangpaatna sarua jeung bodoh. Kiai pinter, ngaji naon bae bisa tapi eueuh mangpaatna sarua jeung nu bodoh. Eta mah percis mun dina Quran diibaratkeun himar mamawa kitab. Dibabawa bae himar teh tilok baca kitab. Kitab naon bae aya di punggungna dibabawa ka dieu ka ditu tapi tidak maca teu beleuleun. Sarua jeung kiai otakna hebat. Pemikiranna hebat, ngajina luar biasa, tapi teu pernah diamalkeun percis kos himar mamawa kitab. Lamun kiai bae kos kitu pejabat ge teu sarua. Nu ku urang kuari dibutuhkeun kiai pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Pejabat pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Nah, Kangjeng Nabi diisrokeun soteh sabada Kangjeng Nabi dipilih ku Gusti Allah kabersihanana. Ieu teh jang contoh pikeun umatna. Lamun umat teh bisa ngebersihan sampah-sampah, ngebersihan limbah-limbah. Urang ge bisa isra keluar ti alam ieu. Dedengean lain nu ieu, dedeleuhan lain nu ieu. Urang nyaritakeun sama Allah bae. Salah sahiji sifat Allah teh sama, hartina sama teh ngarungu Allah mah mukhalafah lil hawadis. Henteu make daun ceuli. Kereteg urang teh kadenge bari gandeng deui. Kereteg urang kadenge ku Gusti Allah gandeng. Eta teh kereteg da doang. Kereteg urang teh kadenge ku Gusti Allah no gandeng. Nu mantak jeung Gusti Allah mah henteu kudu gandeng-gandeng. Da kereteg na geus kadengean gandeng. Kiai, ulama lamun geus bisa ngabersihan ceulina, matana, irungna bakal dibere dedengean seperti kos kitu. Kapanggih jeung jelema kadenge tah hatena tah. Kula barang neuleuh Rusdi kadenge, teu kudu ngomong. Atuh kadenge jengeng suarana kadenge jengeng. Kadenge suarana. Suara naon cenah Kiai? Hayang nyandung. Kadenge suarana. Atuh teu kudu dicaritakeun. Haji Agus kadenge. Kunaon cenah Kiai? Hayang nambah deui. Anu mantap kukula ye caritakeun ka urang Cilongok. Anu aya di dieu nyana kakarak 3, jadi hiji deui jatahna. Besi aya ulah nu rangda, ulah nu kolot, nyana hayangna kaparawan. Umur 17 tahun. Tapi beungeutna kos Uzbekistan. Atuh moal manggih datang ka paeh ge di Indonesia mah. Ih bisa kadenge. Hate-hate jelema teh bisa kadenge. Tah lamun geus bisa kadinya bisa isra. Bisa isra. Kos kumaha? Aya jelema datang ka Kiai Khalil Bangkalan. Mat sore, wah Kiai Khalil berarti lain Islam. Barang di deuleu batana sipit. Oh, koh, duduk koh. Geus kanyawan ku nyana. Engkau udah kedengeran nama saya dari jauh juga. Engkau pengen kaya ya? Iya. Kalau udah pengen kaya, ntar saya ngedoa aminin ya. Iya Kiai. Udah ketahuan nama saya. Ya amin. Eta Kiai Khalil ngadoana wawing awing awang awing awung amin sakena teh. Awing awung awing awang awing amin. Tekcor tekcur tekcir amin sakena teh. Wassalam alhamdulillah. Udah pulang sono. Sugi tadi doakeun kitu doang ge. Si engko bebeja bae wah, lu mending ke sono lu. Gua didoain sama dia awing awang awung suaya gua. Kiai hebatnya saya kadenge lain disungut lain di hate. Wali Allah makos kitu lain disungut lain di hate. Hartina lain disungut lain di hate, sungut keur ngomong naon hate mah ka Gusti Allah. Lamun jelema hatena selalu ka Gusti Allah, mujarab mustajabud da'awat. Beda jeung sungutna ngomong hatena ka mana meni eta mah moal mustajab.
ambalayah teman kos kitu mah. Nah, Kangjeng Nabi dilempangkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting. Makna lailan teh peuting, hartina peuting teh poek, hartina poek cek ahli tasawuf mah bodoh. Kangjeng Nabi diberangkatkeun bodoh jang contoh ka urang poek. Hartina ketika urang bodoh kudu berangkat. Kanjeng Nabi berangkat di tengah malam, yakni jang umatna ketika orang bodoh kudu berangkat menuju Gusti Allah. Ketika Mi'raj bakal menang cacaan, urang ge ketika Mi'raj bakal menang cacaan. Apakah orang kudu nuturkeun Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa haju Mi'raj ka luhur? Moal bisa. Tamah khusus jang Kanjeng Nabi. Jang umatna orang bisa Isra kuari Mi'raj kuari. Isra sakahayang urang, Mi'raj sakahayang urang. Asal urang nyaho carana ketika urang geus bisa bisa Isra Mi'raj ka Gusti Allah bisa. Waliullah iraha hayangna Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah. Di mana bae teka kurung ku waktu, teka kurung ku zaman. Masyaallah. Nah, singkat bae nutat tadina kula rek nyaritakeun perjalanan Kangjeng Nabi melalui ahli thariqah jeung ahli tasawuf lantaran jamna jam 12 hasilna bae hasil Isra kapanggih jeung Gusti Allah, hasil Isra Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah, dibere oleh-olehna salat. Sakumaha tadi ieu urang mah kabeh ahli salat. Ketika orang jadi ahli salat berarti jadi ahli Allah. Ketika orang geus jadi ahli Allah moal dikamanakeun ku Allah surga. Mantak iya orang kukumpulan jeung ahli sorga. Alhamdulillahirabbil eta mah cenah aya nu maling hiji dua ka neraka heula. Sakitu doang. Ieu salat hese. Sebab di zaman Imam Hanafi aya muridna pedagang. Begitu ta pedagang leungit duit bebeja ka Imam Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mama abdi ieu menta tulung ka mama. Aya naon hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan, haju bungkusan tersebut ditenden wallahu alam di mana kula nendeuna Gusti teangan imah meja lamari teu kapanggih. Terus ke dapur-dapur ka imah babaturan teu kapanggih geus 2 poe kula neangan duit teu kapanggih. Ieu mah minta pangdoakeun ka mama supaya kapanggih coba mama. Oh, cek Imam Hanafi penting mah tahajud bae nya. Osok tahajud tilu. Carang ya kan. Penting tahajud aya kapanggih mah. Mangga. Ngan tahajudna mimiti sare aju jam 12 hudang mun kira-kira teu bisa hudang minta panghudangkeun ka pamajikan insyaallah di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4 rakaatna geus ulah dihitung apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ka jam 4 berarti sabaraha jam? Hiji, 2, 3, 4 jam. Oke, gapanggih. Masya Allah, hatur nuhun cenah kiai petunjukna, kukula bakal jasa dilaksanakan. Sok laksanakan. Insya Allah kapanggih. Ya, mangga. Balik jana kayu mah langsung ngadaguan maghrib, jas maghrib, terus sare, hudang lah jam 12. Mandi, wudu, kacai, sholat tahajud. Sholat tahajud. Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat. Sholli sunat tahajud. Allahu Akbar. 2 rakaat. Sholli sunat tahajud. Allahu Akbar. Horenganan duit nyelepe aing inget ditukangeun himah. Cekna teh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Harita keneh bere salam-salam terus ka dapur aya di sisi. Yes, ya alhamdulillah. Beres ada hees, besok-besok bebeja. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Cek Imam Hanafi teh kapanggi jam sabaraha kapanggihna kula jam 12 langsung tahajud 2 rakaat 3 rakaat genep rakaat kapangi aja terus teh tahajud henteu cek ieu cek Imam Hanafi tah kos kitu salat siapa hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat urang mah asal geus kapanggih bae pamaksudna eureun salat urang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak-cacak anjeun ieu murid kula komo meureun di tahun 2015 tujuan sholat teh macem-macem aya nu hayang laku ieu hayang naik ieu hayang naik itu asal enggeus bae hasil eureun sholatna cek Imam Hanafi atuh lain diteruskeun tah tahajud geus kapanggih mah kapanggih bae isuk tahajud moal cek cenah ya geus kapanggih gitulah para jamaah gambaran sholat urang lamun nyaritakeun sholat urang hampir rata-rata kos kitu tapi lamun geus boga rasa sholat eta bahwa ieu gerentes hate urang kadenge ku Allah bari kadenge na lain laun gandeng ku Gusti Allah kadenge tengetkeun ngajina tengetkeun kareteg hate urang kadenge ku Gusti Allah bari kadenge na gandeng cak Gusti Allah geus lamun kadenge na gandeng ku Gusti Allah isin amat lamun urang ngereteg hate luar daripada ridho Allah sok gerage regepkeun encan belajar sholat sakumaha ahli sholat belajar sholat teh kudu ditalkin sarua bae ongkos zikir meremkeun dunia ceuli pareuman ceuli cocokan ulah ngadengeunna naon mun aya mah neangan timah kadekeun tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah belajar sholat secara zahir mah gampang ngadegna nu rapih rukuna nu rapih itidalna nu rapih sujudna nu rapih julusna enteng ketika orang boga kasakit cara paweha sampeanana teu sehat atuh sabisana urang atawa jelemah teu bisa nangtung sabisa urang zahir mah gampang tetapi ngahadirkeun Gusti Allah aya di jero kolbu ieu lalu hese praktekna saeutik lamun Gusti Allah diberangkatkeun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa berarti ti masjid horenganan awak urang teh cek ahli thariqah mah masjid geus urang deuk Isra ulah dagangan masjid awak urang masjid paling hebat masjid adalah Masjidil Haram sebab di Masjidil Haram aya Baitullah di awak urang aya Baitullah ciptaan Allah mana ciptaan Allah qalbu awak urang Masjidil Haram qalbu adalah Baitullah Masya Allah wa tahhir baitiya lit-taifina wal-'akifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa id bawa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi Ajing Nabi Ibrahim teh titah ngabangun Baitullah ketika dibangun Baitullah bersihan Baitullah jang nu tawaf jang nu itikaf jang nu salat jang nu ruku jeung tadarruk ka Gusti Allah kolbu urang teh Baitullah bersihan ya. Lamun di kolbu, lamun di Baitullah aya Allah. Carita aya Allah teh mustajabu da'wat nu mantak urang dianjurkeun ka Baitullah, di Baitullah maqam ijabah. Kolbu urang aya Allahan. Wa Allah teh fi qalbil mu'min. Allah aya di jero hate jelema mukmin. Lamun urang geus boga rasa awak urang Masjidil Haram kolbu urang Baitullah di kolbu aya Allah terapkeun gerage tak leungeun urang ka dieu plak bakal merenung urang lamun di jero kolbu urang aya Allah isin atuh ketika urang ngomong naon bae urang neuleuh naon bae urang denge naon bae geus kanyahoan ku Gusti Allah renungkeun geura ge
ketika kurang direnungkeun bakal terus mantep ketika geus mantep jasa urang ngerasa deket jeung Allah. Lamun urang geus rasa deket jeung Allah bisa Isra bisa Mi'raj. Ieu kan sakadar globalna doang lantaran geus penting insyaallah iraha deui waktu urang lanjutkeun tentang kedekatan diri urang jeung Gusti Allah melalui aturan Isra Mi'raj. Kakarak Isra ketika urang Mi'raj ka Gusti Allah ngami'rajkeun roh urang sabada ditowapkeun di qalbu urang. Roh urang bisa ngalayang Mi'raj ka Gusti Allah. Nu mantak aneh ketika kaula di Imam Bukhari beres ziarah Habib Lutfi nelpon ke Haji Agus. Cek Habib Lutfi, ya Salim, lihat orang pakai bawa tongkat enggak? Haji Salim bingung, nanya ke kula, kiai telepon jenati Habib Lutfi kapanggih teu make tongkat. Cih, Habib Lutfi mah teu neuleuh teu milu ka Uzbekistan tapi nyahoeun kula kapanggih jeung jelema nu make tongkat. Padahal mah nu bareng jeung kula 160 teu neuleuh nyana. Neuleuhna teh nu gareulis. Ieu dasar barang kawarah kabeh meureunna. Teu neuleuh. Kunaon Habib Lutfi anu adi Pekalongan neuleuh kula jabatan tangan jeung jelema nu make tongkat. Ieulah satu contoh bahwa jelema anu geus bersih qalbuna bisa Isra nyana iraha bae. Berangkat jana di Pekalongan ka Bukhara. Berangkat jana di Pekalongan ka Naqsyabandi. Ketika kula sasalaman jana neuleukeun, nu mantak jana telepon ka Haji Agus, kula kaget. Ai Pak Haji tadi bahwa kula keur sasalaman ningalin teu. Wallahu alam nya. Tah kah nyana mah neuleuh, Rusdi nu teu neuleuh. Sok hayang akur bae. Teu neuleuh, masyaallah karim. Nailah keistimewaan hamba Allah anu geus dibukakeun hijab. Bisa Isra iraha bae, bisa Isra di mana bae, bisa Isra kumaha bae. Ya Allah ya Rabb. Sieun ditelepon. Ke cek kula jawaban ke bae lah Pak Haji. Ieu aneh jasa Habib Lutfi ku apaleun. Nah kitulah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sembarangan jeung ahli Allah. Lain Habib Lutfi bae anu bisa Isra, lain Habib Lutfi bae anu bisa Mi'raj. Bahasa Isra jeung Mi'raj bahasa ahli hakikat. Masih kene hamba-hamba Allah loba nu diisrokeun jeung di Mi'rajkeun. Lamun eueuh hamba Allah nu bisa Isra jeung Mi'raj model Habib Lutfi, kiamat Indonesia. Korupsi ambalayah kabeh. Kriminal ambalayah kabeh. Pezinahan lain bae di hotel di kontrakan geus ambalayah. Masya Allah, maling geus ambalayah. Geus tinggal siksaeun Gusti Allah, tapi Allah masih kene ngahargaan ka hambana anu cerdas otakna. Anu wasyik, anu rindu ka Gusti Allah, asyik ka Gusti Allah. Anu model Habib Lutfi urang kula di Bukhara, kula di Naqsyabandi keur zarah kapanggih jeung hiji jelema nu di dinya teu nyahoeun Habib Lutfi apalin. Masyaallah karim. Murigak bulu kula ge. Cek kula moal ka dijawab ke temu Haji Salih engke bae. Ieu dicaritakeun sote Kanjeng Nabi diisrokeun eueuh kokotoran dina otak jeung qalbuna. Ketika urang sarua jeung Kangjeng yakni sarua teh bisa ngabersihan kolbu, bisa ngabersihan otak pikiran orang ke Allah, bisa Isra, bisa Mi'raj ka Gusti Allah. Hartina Mi'raj amprok jeung Gusti Allah, wusul ilallah. Boga cara-cara tersendiri. Gambaran Isra Mi'raj teh eta teh lain sakadar perjalanan seperti eta mah perjalanan simbolis anu ku urang kudu dituturkeun. Hanya segerintil dua gerintil manusialah anu bisa nuturkeun perjalanan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Di awak urang geus pinuh aya Masjidil Haram, aya Baitullah, aya Sidratil Muntaha. Hiji-hijina awak urang teh
ieu adalah disimboliskeun di perjalanan para nabi para rasul. Tinggal urangna bae ngaji ulah eureun-eureun bersyariat anu rapi. Ketika urang geus hebat syariatna hayang ningkatkeun ibadah, persilahkeunlah untuk bertoriko, tapi ulah waka bertoriko mun syariat can rapi. Ketika torikohna geus mantap bakal dibere ilmu leduni ieu neh hakikat. Ialah wali Allah anu bisa Isra iraha bae, Mi'raj iraha bae, wusul ilallah. Nu mantak urang bisa ziarah di ziarahan bae di urang Syekh Maulana Hasanuddin nyana bisa Isra, nyana bisa Mi'raj. Ketika nyana di Cirebon nyana leumpang jalan darat. Ketika leumpang nyana mangan peureum doang. Cak jara Gusti Allah abdi leumpang ka Cirebon capek, ja Gusti mah maha kawasa, dekeutkeun atuh Cirebon. Nyana peureum doang, beunta geus aya di Cirebon. Saya Maulana Hasanuddin tingali geura dina manakibna. Masyaallah kari. Begitu di Cirebon balik deui ka dieu, ya Allah ya Rabb, abdi mah embung jalan darat, hayang jalan laut bae. Lantaran jalan darat masuk ka panggih jeung macem-macem nu sepi mah jalan laut bae Gusti. Teaskeun ieu laut Gusti, nyana jalan laut di Cirebon tek naik eta naon gara-garana cai teas ku Syekh Maulana Hasanuddin. Begitu leumpang di laut teas kadeuleu ku nelayan-nelayan bahwa nyana leumpang di cai. Begitu kadeuleu ngadoa deui ka Gusti Allah, Gusti abdi embung kadeuleu Gusti, dekeutkeun ieu Banten. Didekeutkeun Banten ngalengkah deui ka Banten. Nu mantak di zarahan ge. Lamun Rusdi bisa leumpang di luhur cai, wow, shooting aing, shooting ulah henteu, aing teu saha, wah, ujianna aing nu ngadoana, lamun nyana bisa di luhur cai, haju nyana ngadoa kos kitu, kula ngadoa, hai, hiu leg-leg, ya Allah ya Rabb, urang lamun jaritakeun wali Allah. Ulah jaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin, ulah jaritakeun Imam Bukhari, ulah jaritakeun Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Syekh Bahaudin An-Naqsabandi mah kapan bisa maehan jelema, bisa ngahirupan jelema sarua bae sareng Kangjeng Nabi Isa. Ih atuh lain laun mantak kula kamari ziarah ka ditu. Anu kudunan 5 titik tapi kula mah 8 titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih keneh ditanyakeun ku kula ari Imam Tirmizi di mana? Tirmiz teh kota di dieu. Masih berapa kilo? Di dia masih kena 600 kilo kena. Masya Allah ka Tirmidz. Imam Muslim masih jauh. Nah masih kena lalakona loba horeng di Uzbekistan teh para aulia Allah anu bisa Isra Mi'raj. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelema anu geus bisa Isra Mi'raj doa na manjur. Ngan nyana embung ngadoa. Embungin nyana mah ngadoa. Geus lah lantaran Allah nagis aya di kolbu. Allah maha uninga kumaha Gusti Allah bae sesuaikeun jeung aya di Lauhul Mahfuz tadaekeun nya mah. Mun ingat ka Sidina Umar bae, Sidina Umar keur cicing bae di masjid aya sahabat salat cepet jasa salatna. Shalli pada zuri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Beres 4 rakaat cepet jasa. Assalamualaikum. Allah ya Allah mun bahasa urang mah ya Allah, abdi asupkeun ka sorga Gusti Allah, sanggeusna ka sorga, abdi mata pendamping bidadari Gusti Allah. Bidadari da ulah hiji sesuai jeung Kangjeng Nabi 73 Gusti. Abdi mah ditepak bae ku Sayyidina Umar. Woi. Ai salat cepet sia jeung teu husu, ai doa pohara jasa sia. Tolol cek Sayyidina Umar, salat teh we heula nu rapi teu kudu ngadoa-doa. Ieu mah ai salat kocrek ai gadoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Percis kos ki Fudoli eta. Ki Jamal sarua eta. Habib Rozak sarua tektok ge eta kos kitu. Urang kabehan maksudna mah. Urang kabehan asal salat bae ngadoana. Kebelan ngadoa jeung salat. Tak ieulah urang teu wauh jeung Allah model kos kitu. Wali Allah mah teu. Cara tadi bae hawing sugih jelema. Pas anu ka Habib Nuh teh, ka Habib Nuh. Jelema asal datang ke Habib Nuh carekan ciduhan gitu bae pan. Tukang cangkaleng. Tukang cangkaleng di Cianjur datang ka dinya. Ziarah ke Habib Nuh, ku Habib Nuh ditampilin jager. Asal ngomong jager. Atunya dah kanyerian balik. Barang balik dagang cangkaleng, masya Allah lakuna luar biasa.
Aku jasa geus mah kiloan kintalan tonan gede sugih jasa. Mantak jakna saya mun hayang sugih maningan ka ang no menta ditampilin geus ya. Datang ka ditu ang tampiling ang. Ang tampiling atuh ang seuri bae. Ta tampiling nawali lain lala ciduh nawali lain lalaga. Aya eta anu di dieu teh anu kukula sok dicarita gentung kedat teh masyaallah. Pohara. Nah iyalah para aulia Allah nu mantak si hade jeung wali mah dicarekan kudu tiis teh. Kudu tiis, tampiling kudu tiis sebab lain sa tampiling-tampilingna nya gerakna meunang ngagerakeun Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dicukupkeun sakieu insyaallah urang sambung ke urusan Isra jeung Mi'raj anu datang ka wusul ilallah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya harewos cenah ieu mamanawianan urang Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Na ieu keur ngabangun masjid nu ikhlas anu ridho neangan ridho Allah. Insyaallah urang sugan bisa babarengan jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala anu mawa duit dipersilakan yuk urang babarengan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Azalna bismillah biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Zalimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamil wa min ghummah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kun limujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min ami wa min gumma bi ahlil bari ya urang ngadoa ka Gusti Allah kahiji mudah-mudahan urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi urang jadi umat anu bener pake karido ku Kangjeng Nabi syafaatan jaga ku Kangjeng Nabi di bawah bendera Kangjeng Nabi urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang mudah-mudahan dihampura dibere daek ibadah ka Gusti Allah taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.